awil ayatil karimah tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakar kiram pengatur waktu penata acara anu perdeka turut weksa para alimil ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para bini sepuh, para sesepuh turut kesepuhan wabil khusus sesepuh di tempat tersana ajengan setempat anu kupribados dihormat khusus tersana kuari anu dipayun peratos melantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Sami-sami kupribados dihormat oge segenap panitia penyelenggara ieu acara. Sami-sami kupribados dihormat aparatur pemerintahan desa min arnal wilayah ila a'lal wilayah. Kami Bapak RT anu perlente, Pak RW anu gatol gawe, Bapak Lurah anu gagah ikut anu mewakilina. Sadaya unsur muspika lembaga desa, BPD, LPM, saparang kanca, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, sadayana hamba-hamba Allah sudah biasa disebut satu persatu dibilang saurang-saurang diwiji-wiji namun insyaallah mama takbirangan karena rasa kaadik kali hormat simpuring kasadayana. Dipayung urang sami-sami tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur masrahkeun puja ka Allah azza wa jalla. Puji menjadi panghias hati urang sanakeun ka Gusti nu Maha Suci. Gusti anu tararing kara janji nu mata urang sing hati-hati salamina pilih aya dina benteng Sang Maha Suci. Puja menjadi panghias rasa urang sanakeun ka Allah azza wa jalla. Puji puja opat kobana marusa teu ngaboga-boga bintang kidat Allah anu Maha Kawasa. Syukur menjadi kawitan catur urang sanakeun ka Allah nu Maha Ghafur. Allah nu ngagaluhan sifat Ghafur kesempatan kami urang sadaya dapat kamantenna. Terutama jalma anu ngagaluhan tasa ujubriya sareng takabur. Salawat kairing salam ayil makrunah bita'adim ya Allah pemugi salalamina dilipat curah ruah kembali insan anu jadi panutan alam. Rasul Nabi anu mati menjadi mata kolam dunia. Upamnya mencalamna sa'alama syafara rahmatan lil alamin. Habibana wa nabiyyana karim baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anu mana tata citi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati dan ibarat gapura anu dirmi-rmi semua alum kemang tanjung rasa hegar kemang mawar balaki jatini hati sama jatuh jadi kader bulan dina tungtung keresek dan daunan anu hejong emplok manten lahir mantena endah manan cemah anu endah ada linding sebanyak puting yang uang sebanyak berat ngagakeun kalimah thayyibah di masyrik di kamabrik tugna di ka urang sadaya kiwari pamuka catur turiang jadi jarami minangka ababaktos kumaula sanes badai nabi disani ingat ningali naraga gagah di payung leungit leungit kalapang mulut tutu genah daya pangais aisan esok surbudak laki nyamulan kadiri bineka bangun siloka sabita rahmat Gusti pedah pidawu Gusti watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Jadi jalma jadi manusia di alam dunia kurdai silih asah silih asih silih elingan silih tulungan dinararaga uhuwah islamiyah jeung uhuwah insaniyah atau dipayun para maklum nu disuhun meninggalih nu dipamrih cukup lumur neda jemar pangangguran kena samudayani kalepatan kaalfaan tohir kami batin boh pilih dina ieu waktos dibales cumarios kirang sapagoros sareng mamanahan para bapak para ibu sadayana lebih dina margani utami angang kira margani utama kirang tata titi uruga oge prayoga bil khusus si abdi yakin payungeun pempereung gedengeun di dieu ngariung ahli ilmu ngajajar para ulama
berbaris kiai jeung santri sing daralek orang-orang intelek silih kicepan para kaum cendekiawan. Pilih kesim abdi ngaji unikeun hadis ngalafatkeun ayat ngabewarangkeun aqwal ulama. Kesaluyu jeung ilmu nahwu teu klop teu sorok teu nyeri teu maani kurang hade teu panpade teu basajan teu ahli bayan teu lekoh teu balaghah kurang ngarelek teu ahli mate pamugi ka para alim ulama sing biasa ngalereskeun kalayan hadap kaulamaan. Utabina ka ece-ece ibu sadayana apunten jeung kesim kuring sumarios langkung saur bahe bantuan ece langkung saur bahe pokok sapanon cara ponok Joko panjang anu juga kaharek kali hampura bisi abdi sim kuring nyaritana ku bahasa Sunda wios ku bahasa Sunda ibu ngamokan nah cenah ku bahasa Sunda make jeung mentah hampura heula lantaran nyarita ku bahasa Sunda ibu beda jeung ku bahasa Indonesia. Sunda mah beunghar ku basa. Lamun ngomong bahasa Indonesia palebah dahar cukup we makan. Eueuh bedana Bapak RT jeung kucing. Bapak RT sedang makan, kucing juga sedang makan. Kubrak we kana bahasa Sunda geus lain dina bahasa Sunda mah. Dina Sunda aya undak busuk basa, aya tata jeung bahasa. Coba dina Sunda antara daang, antara kucing jeung hayam jeung jelema geus beda. Bapak Ustad nuju tuang, Bapak RW nuju tuang, sim abdi neda kucing teteke doma nyatu hayam lolo salah we nempakeun pan di pasehaeun sok ajaran Bapak RT nuju nyatu kucing nuju tuang, Bapak Lurah keur loloro kan pe omongan geus. Masa Sunda mah beunghar ku basa make aya tatapangan keur basa. Eueuh ka Indonesia mah. Di Sunda mah aya ke pantuan, aya ke tekot, berempeng, empat. Di Indonesia aya weuh. Silakan berengkek iung. Nah Sunda beunghar ku basa mata sakali deui hampura bisi sim abdi nyarita ku bahasa Sunda loba kasalahanan. Siap ibu hampura? Hadirin masyaallah jamaah rahimakumullah. Urang punya maksud akan ngeuceul sadayana dina wangkit ayeuna peuting ieu urang sadayana hempak merbayar sadina paniatan anu mulia bintang dikajadi sejak nemongkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan peringatan takdiman wa takriman kana dilahirkeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kecil Rasul adalah Abdulul Makhlukat, Rasul adalah Abdulul Mawjudat, Rasul adalah Abdulul Kainat. Rasul diantara makhluk nu pangmulia-muliana diciptakeun ku Allah. Ke aya makhluk nu leuwih mulia diciptakeun ku Allah diwatikan jenengan. Sehingga kemuliaan Rasul lamun disodorkeun kana surga tetep masih kene mulia Rasul daripada surga. Diasongkeun kemuliaan Rasul kana langit leuwih kene mulia Rasul daripada langit. Diasongkeun kemuliaan Rasul kana dunia wa ma fiha jeung perkara nu aya di alam dunia tetep masih kene mulia Kanjeng Nabi daripada dunia jeung besi-besi. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin, urang salah umat Kanjeng Rasul. Urang salah umat Kanjeng Nabi kudu boga rasa bungah kusabab jadi umat Kanjeng Rasul. Naon sabab urang boga Nabi anu agung, urang gaduh Rasul anu mulia, urang oge umatna kabawa agung kabawa mulia. Imam Busairi nyarioskeun bi akromir rusli kunna akromal umat. Sabab urang boga Nabi anu agung, sabab urang boga Rasul anu agung, maka urang ge termasuk umatna nu pangmulia-muliana dibandingkeun jeung umat anu sanes-sanesna. Omong ka awewe, bu, ibu mah kudu leuwih padak jeung leuwih getol tah mulunan teh. Sabab aya Kanjeng Rasul dilahirkeun ka alam dunia, harkat darajat jeung martabat awewe diangkat ku Gusti Allah. Bu, samemeh Rasul lungsur ka dunia, ibu teh eueuh harkatan, eueuh darajatan.
maka alhamdulillah ayeuna awewe ngarabiung tak baheula mah ruang riung ieu awewe ayeuna mah pan kompak-kompakna rata-ratana di mana-mana awewe Pak dina pangajian mingguan anu kompak ibu raja bangge anu kompak ibu mulu dan ge anu kompak ibu nganyuk baju anu kompak ibu abang emo oge kompak ibu oh bapak-bapak aja rangkum benar memang nabi lahir memang rasul ibu-ibu harga lamun ayah awewe reuneuh borosot anakan awewe ece iwang koropes baheula memeh manot geus dikuburkeun ka budak awewe naon sababna hina wirang boga rasa kurang wirang lamun kurang ngalahirkeun boga budak turunan awewe awewe teh siga kangkung baheula dibuntutan dioreguan di jalan ayeuna mah diangkat darajat diangkat martabat ku Allah jeung Rasulna sababiah Rasul lahir ibu diangkat darajat jeung martabat ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana ece maka cipik mah dibentenkeun ku Allah oge benten jeung lalaki ibu dimuliakeun kudu jadi lalaki ibu dimuliakeun ku Gusti Allah jeung Rasulna sehingga keun Rasul hei jelema urang Istanbul bisi maneh hayangnya hosah jelema di dunia nu mulia-muliana nyaeta lalaki ku sok ngamuliakeun ka istrina jeung lamun maneh hayangnya hos jelema nu panghina-hinana nyaeta jelema nu sok ngahinakeun ka istrina ibu teh diangkat darajat ke martabat ku Allah jeung Rasul tuh sok dimuliakeun ku salaki tah disebut si cinta ku salaki sok tah protes kok ngajikan ge bapana naon dengekeun kuda coba sia kuningan sia ka pamajikan teh kudu disebut si cinta pernah disebut si cinta ku salaki bebek yayang ben bae yayang bebek sopor jengkang yayang bebek taan jeung gehu paduli bae kan teu meuli hasad tingalikeun muka Kanjeng Rasul kanu janten boyok menghormati ngagungkeun nepikeun ka bahasana teh ka pamajikan teh ya Humairah wahai ibu mawar yang putih kemerah-merahan dipuji pamajikan teh ku salaki ibu pernah disebut wahai bunga mawar ku salaki protes balik lagi aka hari maneh kira-kira hak nurutan Rasul is kunamin lain teuing Rasul mah kasih teh Khadijah nyebut lagi ya Humairah wahai bunga mawar yang putih kemerah-merahan ceuk salatina oh maneh hayang disebut wahai bunga mawar oh atuh jatuh dengekeun ku jeli manehnya ye Siti Khadijah mah awas jambu kirung mancung kulit bodas bersih semu beureum pantes disebut wahai bunga mawar ge hari maneh bawa betak kok kulit siga gegetuk sokor zebra dina bitis goreng bawang lempul siang lain wahai bunga mawar daek ku aing disebut wahai jawer kotor kene kaum muslimin rahimahullah dimuliakeun ibu takwa Allah dimuliakeun ibu Rasul sabab lahirna Kanjeng Nabi oh di istri aya head di lalaki aya head aya geker lalaki istri aya men lalaki aya men mencret palingnya nah maka yang mengedakan istri aya head lalaki head kamu ya anu Allah dibikeun keur awewe cek keterangan sakecelak darah head lungsur tidinya di mana ke tidinya ke pokoknya mau bicil darah yang raga sakecelak tidinya jadi diparat karena 10 dosa ibu bayangkeun sakecelak 10 dosa 20 kecelak 200 dosa cek ibu tidak orang mau lupa dosa atau mau enak cibruk salah gitu wah asal diberi saminggu ke panas teteh di lahat rumah ada salah oh diberi delen-delen gusti kemuliaan Allah
pikeun ke awewe. Ternyata sangat luar biasa sababiah lahirna kanten nanti. Bu, ibu, ayah, ibu ayah, buaya, buaya mah. Bu, istri diagungkeun sabab lahirna Kangjeng Nabi. Sehingga kalau ada panggilan perang jeung agama jeung negara, misalkan jeung Bapak Jokowi. Wahai masyarakat Indonesia, lalaki pada khususnya, diwajibkan untuk kalian kita semua jihad fisabilillah membela agama Allah, yuk perang ke Palestina. Maka lalaki nu cager anu sehat wajib ini perang ke Palestina, angkat senjata. Hari awewe wajib. Awewe atau wajib. Namun begitu wajib lalaki ngangkat senjata, pokoknya senjata hari itu rek naon diangkat. Emang ibu buka senjata, lalaki buka pistol, ibu buka pistol. Ada ngangkat itu, macam kau perang awewe. So, oh karek konek, tadi macam konek terus ini. Namun cara senjata. Senjata, apa senjata? Mata tulahannya ibu lamun lalaki itu masuk tarik, nah bogalan mik. So kayak gini kalau itu ketika tarik kering, apa nak? Ih, kok aneh, deket karena mik. Tapi ngomong tarik sama kayak jauh, laut tarik, laut. Hari awewe sanajan teu boga leunik laut tetep awewe mah boga keistimewaan. Sanajan hitutna laut ieu luar biasa pulih kana maron. Awewe lalaki mah boga keistimewaan teh tarik da boga mik, awewe mah laut tapi beurih kana maron. Nah apa kejeun kitu pan aya istilah teh kolot mah kieu lalaki mah naon kasar kulit lemes pejit pun awewe lemes kulit kasar pejit maka awewe bener lamun palebah kulit mah selembut sutra kan palebah pejit kasar maka lamun di wahangan disolokan di sawah bapak ningali mah gelempeng rada padat eta teh tong sok parerea ngomong waduk saha cenah ieu waduk pasti waduk awewe kan lalaki mah moal badak-badak. Nah, kalau bisi keur ngariung siga ieu teu karo ujug-ujug beurih kana ieu mung. Nah, ulah pilih putih manis nya gitu. Manis nya. Tong salah pasti nu hitutna awewe begitu. Sok ibu, nah awewe make teu ditaprak saha eta kamulyaan lu Allah dibikeun kana jadi istri. Jeung ibu teh yang urang teh boga ganjaran jihad fisabilillah, ibu mah teu kudu ini perang. Cukup kaukunaon cukup turut tumut kaulaan anjeun caroge mata ganjaranna sarua jeung jihad fisabilillah. Sakali ibu ngasongkeun sanggup kanu jadi salaki rek ditandaan, sahuap sanggup nu dibahar kudu jadi salaki, hiji remeh nu napol dina paham salaki, nu ditaut kana beuteung salaki, maka bakal jadi ganjaran jihad fisabilillah keur awewe. Tuh, mantap ibu tawaran dahar salaki teh. Oh, jika Siti Khadijah mah Gusti salaki teh dimuliakeun luar biasa. Ibu osok ngamuliakeun salaki tah dikeun kana bapak ka salaki teh. Osok ka apa? Orang pengenkeun pengorban eta korban disana. Tara Gusti nu aku. Siti Khadijah ibu istimewa pojok Kangjeng Nabi. Anu janten saroge teh sor caingna, sor caukna, sor sanukna. Uih di mana, uih di meni dongkap ka bumi Siti Khadijah mah eta Kangjeng Nabi susutan kesanna balik ke sawah oge. Ibu pernah disusutan kesan salahin teu? Biar bukaan, rasukan, anu janten caroge digeberan, sisi haleudangeun, ditaros naon kahoyongna anu janten caroge ibu osok ikut tarah mun salaki balik di kebon. Banyak ditunggu. Elang pun salaki datang, papa genep di kalawan, sambut Tuhan tenu
senyuman kosong tara tapi si kompak kosong tara buru bukaan bajuna bagi lapan kesana tuluy dan awakna terus naon kahoyongna kosong tara bagus akan bade ngaleut heula akan bade jajaman heula akan bade dahar heula akan bade ka kamar heula kosong tentara ya naon kosong mah ya minta Bu, karena nawaran kasalaki. Tara. Siti Khadijah mah nawaran kasalaki teh. Tiap wong ieu teh ditawisan nu janten caroke hilang barang mal peuting teh balik-baliknya apa? Salaki teh tawaran. Siti Khadijah mah nu janten caroke kata Kanjeng Rasul mundong kapungi teh, "Ya Rasulullah." Aya naon ya kumairah tuh kayung-yun ya Rasulullah ya kumairah. Ya Rasulullah kesalaki dipanggil na Rasul kusabab salaki jabatanana jadi Rasul tuan iya kasalaki nyebut ngaran awet orang makan seperti hei Pepen sama nah rapihan ayo cek salaki naon atona Gusti aku Pepen jeung diodah Siti Khadijah makan jantan saroke ya Rasulullah wahai Rasulullah uga salaki pangkat Nabi dipanggil ya Nabi Allah uga salaki pangkat Habib dipanggil ya Habib Allah jadi ikut tidak pantas itu mau pangkat Nabi pangkat Nabi Rasul pangkat kurang kadang-kadang selalu kali pangkat udah salah kurang mau pangkat Nabi RT mana naon panggil pangkatnya ya RT uga salaki pangkat Hansin Yasin geus dieu salaki na RW. Aduh. Ya we. Bener tak we. Ya Allah ya Rabbana Siti jangan janten saroke ya Rasulullah. Aya naon ya kumairah sanes pinten-pintenna wengi ayeuna salira aya maksad gadising api atana pintu api diperyokeun atana pintu wengi ayeuna. Si Kanjeng Rasul hari kitu kumaha? Sanes kami salira meryoikeun jisim api wengi ayeuna api bade gentos anean tumpang saena bade gangdosan anu pang saena bade nganggo sesengitan anu pang seungit-seungitna bade mayun ka salira si Kanjeng Rasul teh kumaha lamun teu aya maksad nya sarios kami teu aya maksad mah ya Rasulullah api bade gentos deui ngamomukeunna bade salih dina pangsolatan bade mayun ka Gusti Allah ibadah nepi ka subuh ajaran kudu cerita ibukan apana naon lain dia penting ayeuna urang dipake moal kesalakina emang kumaha lain lamun rek dipake maneh kurang ayeuna urang ayeuna erek kandang make minyak seungit make lipstick make sedong make makeup pokoknya mah servis memuaskan cek salakina tuh inungna asa jadi cangkeng si gelok anak gua aing ditawaran geuning moal dipake bae ayeuna rek kolor we nepi ka subuh urang mah teu dipake ku salaki teh keum nepi ka subuh kita menikah memayun ibadah ka Allah nepi ka subuh kawanan menjadi salaki teh Gusti nu nawaran salaki alhamdulillah alhamdulillah Gusti ngumpainan salakina teh Gusti peserta maju kau ningali nu heran kabita salakina eta ibuna kana daek nawaran dangdang tara nawaran sumawona kosok karanggan tara cara Gusti ari rek kaonanan sok kandang apasan sok kandang benar pamajikan urang makan di mana kapal sareng ya Allah sajam setengah sampai beres kandang
salakina mah kaduda kene hees pamajikan mah sudah tadi make up salakina garangan bapakna lah sampai maneh diheula sajang tengah aburuk kasih aku salakina dikon papan alwedang dan apa sarung Gusti halis gedong andi krok ganti ku sakido gama wajib mata oh di cepok pada cempaka kita pedang nomor 4 we pedang pipa murah menang anjuk kita kabrono gitu lah diri bondi tututan kurang kota ditulas di Bunuman di Bejoan di Konengan di Uyangan kulub jasa kalian kulub Gusti bibir di Bunuman seksi sudah tegas gelis gitu teh rek nyamperkeun salaki orelek kahareupeun imah maka tukang ojek kiri di Cianjur balik di Cianjur halis geus coplok sabelah Gusti manggung melek geus kaum cucurun buku geus ruwat duit ka karek nyamperkeun salaki di ditu di lain dia di ditu di Rawasana di dieu memuat uang raku mah sama kadang-kadang awewe urang apa datang ke lain keur salaki tapi keur batur bener teh kolor mah jeung salaki make soto ge huruf dibuang lain kan ku salaki arah-arah oh Gusti mau aku digelung kaderek kulut-kulut dina kelek di dia banjur hayang dina irung lo mehon kaderek hari pakai tukang ngumpul kalau tukangnya tinggal ngumpul atau tukang mini-mini aja tinggal anu gajinya 12 rupa koneng heyo belum pulau si dari kampanye we tapi nanti geus pegang makan sabelah kan itu karek banding ditungtungna selapan ku paniti kan penting garayam salakina katojos garayam itu mah iya lain enak bapakna paniti monjos ya Allah biar obat yang sarek nees jeung salaki urang geus kada jengkol kadu nikat hulu-hulu asna salam balik sholat sisa malam Jumat kan malam Jumat masuk aya arep-arepkeun ya kadang-kadang si masjid kene balik salat sisa di jalan kolor ngenyang sang datang bari bukuitan nih wik cek datang anak kunaon amang make wik pandingi mah lain wow Gusti datang ka imah keterong geus 20 kali Assalamualaikum sugan teh pamajikan telah muka teh keurdakan sing horeng hudang ngolor raket mukakeun lawang pantok beungeut nolol bujur tinggalin di dapur pas mukakeun lawang pantok bae merendah turuh kene pas bae salahna waalaikumsalam hudang hees geus kadaan jengkol pan bau sekit teh salaki balik di masjid ingin mencari sepintas mayat jannah rumahku adalah surgaku datang ke imah ngeyo pamajikan tidak kuntilanak akhirnya salaki mengkol ka imah mana apa bicara rekan rekon rana lain rana maneh rangga sing hade siap ibu siap ngomong ngabejaan ya ka ibu-ibu anu boga sakina sok nyapa keluar kota ke Bandung, ke Cikarang, ke Karawang, ke Tangerang, ke Jakarta. Kan sebulan sekali paling nantinya. Aya nu genep bulan mah mobil lapisan. Eta teh sono kecil ka pamajikan teh lain dikira. Urang ge nu tumpang unggal poe sono wae. Komo tanyakeun Bapak RW nya kan banyak. Komo anu genep bulan sekali Ibu. Oh, tadi Jakarta kan jadi aku, hayang balik ke kedatangan gajian. Aku gak duit bawah. Tikut tak bayar-bayar itu duit pamajikan we, dengan kerekaan mau makan teringat padamu. Saya kamar ambil pendake sudah dulu pendake juga pamajikan. Lalu aku molotot pakai tapi nanti molotot aku pamajikan. Dengan kerek minum mau minum teringat padamu
Baik kalau aku ibu. Bios. Oh, dah dulu rek bios rumah. Aduh, kebayang. Kekuat yang balik kan aya mah di WA pokoknya. Mami, mami. Cek inungna. Udah, papas kira agen aya na WA. Mami, papi ayeuna bade kuih. Papakeun kumaha? Papi ayeuna tos aya di bandara pasir hayam. Oh, di mana ada yang salaki balik nyaba, salaki balik usaha guru-guru mani tangga. Ikut turun dari sok. Kalau mau bukan sawah, kalau boleh kakek. Sebelum dari sok, beresnya dari sok gosok awak pakai uli. Ayam aku dah tambahan bisa menjadi pong. Digosok awak beri pakai sabun jaipong nomor lain daging awukul putih anaknya ya. Belum bisa sengitan awak Tuhan kita bedak yang sengit jangan terpikir atau kelek bau mata jangan daun surawung kesekeun anak kelek datang nyapa cerita laki nak kita pemajikan aing atau kareto mereka kadang-kadang di situ bukan punya sengit mah wah ini tidak naem air mata duyun pakai wajib so berdegak ngelawang pantok tuh pakai baju seksi pemajikan tumpah motor di pasir hayam turun tina motor ibu mah geus berdegak ngelawang pantok budak nama pokeun budak nama man bapak saha bapak sia emang bapak di mana mantau gawe di bandara mama bandara mana yang mau gawe di sawah salakina bukakeun helm saeutik plok dibukakeun pas katempo ku salakina buntut pamajikan menandang dantik salakina wow silo men cek pamajikan bapana aing mah jeueur men henteu marupana men teh mencret eta salaki memeh ampi ka imah nanggo pamajikan menandang dan ilapina lawang kantong geus ngorong kitu aja tuh cek salakina aduh neng teh ku bela keangkat dongkapnya akan mah balik ngerangsa bur nanaw bur mau bur kira bawa beureum hejo-hejo pake mau bur nanawan tuh eta teh pemberi harapan palsu geuning neh mah diganda henteu bisa iku akal eta cak kekir bapati akan hayang gerak penting kalau kita marah penting sama gening neng mani gelis mani rasa etanis jangan japan eta halis secara jang-jang kepinis halis nanti menang merok ya si daun nanti gula wacap walet bakal kesangan teh nyuruh kan apa tiga lasun mengebukan tanggal sabun gening teh mani ganda henteu bisa iku anak eta cangkengir papanti akan hayang gerak penting udah kemarin tak kene eta cek salak cek pamajikan bapana kalau nak teh bere duit kena jalan-jalan paslu barudak nyingah di jauh ka pamane capeun aya istirahat tuh Gusti geuning neng atos wangi Ayo daftar neng dan terus natong langit-langit
Saya kami pikir lapor karena saudara lupa. Saya ke pemajikan diserang terus lagi garuk. Bawa. Nah, hari siang ada nengken berat pun. Tidak bisa sari. Mana jahat banget. Biasa kumaha. Tapi paling penting terjadi tapi luar biasa. Rek berat kumaha kecil, rangsel 5 tongong kene. Beusina teh balincong 3. Suhu opan, garam 2. Sesuatu 20 kilo ketika kamu hokekan alaan rangsel salaki naon sababna sabab sono nempobeut nyepa majikan menang mata ibu sekali deui ladang muludan dan lain keur batur tapi coba keur nu jadi salaki ngarah jadi nilai ibadah dibedakan ku Allah itu dibedakan diangkat derajat di martabat sabada lahirna Kangjeng Nabi. Jeung Nabi ibu-ibu lamun hayang boga ganjaran nempo Ka'bah teu buka Mekah hari itu boga duit mah. Hayang boga ganjaran nempo Ka'bah ieu mah geus disadiakeun Ka'bah. Keterangan tingali beungeut salaki dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, maka keutamaan sarua jeung ibu-ibu nempo Ka'bah dosa nguruluk cek omong bukan salah kinu gidung rupasna kabelek leuwih di Ka'bah. Tuluy ikeun Nabi lamun ibu hayang boga ganjaran nyium hajar aswad teu kudu ka Mekah. Kamu teh ibu ongkos teh 25 juta umroh teh naik dari 27 juta can jajan can umroh lagi ditutup dari ayeuna kakarek buka melenge saleutik can badan kepada teh ibadah haji 35 juta ONH plus 125 juta duit miliaran gini kamu teh can tubuh bisa nyium hajar aswad terus Kesaleutik orang Indonesia bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah, tapi nyium hajar aswad macan tubuh bisa. Sabab itu berjuang pas sebab yang jelema negara kumbana. Ari urang Indonesia nya pengek, nya leutik, nya hideung, nya hirup. Katinca deui urang luar negeri. Ibu mah teu kudu ka Mekah teu boga duit malah hayang nyium hajar aswad teh aya ieu mah. Saha ciuman tarang salaki. Sakali nyium tarang salaki sarua jeung ibu nyium hajar aswad dosa nguruluk. Da urang mah loba dosana ge tong eureun nyiuman tarang salakina. Di jam 12 ketika subuh hari nyok kecerokan. Hitung-hitung kecerokan kutut. Naon biasana? Oh, ganjaran. Cek si bapak teh ari urang kumaha teh kana Ustaz hayo we awewe kita tadi teh dibela teh angkong loba gane lalaki ge sarua sakali nyium tarang pamajikan sarua jeung sedekah 7.000 kuda aya di dieu nu kantos sedekah 7.000 kuda boro-boro 7.000 kuda sedekah sapi kilu siki ge Idul Adha nyahan aya di kilu siki dibikeun tah bisa hayang kalurban ti ati kilu siki hese roma oge nyahan ieu mah 7.000 kuda padilah naon padilah sakali nyium tarang pamajikan isukan amal teu ka teh ieu kebon ka dieu heula sia maneh nongkrong balik di sawah ka dieu sia maneh batakok karek ieu ka kebon deui ka dieu sia maneh gembil pengobat teuing Pak sampai saeuting 80 kali nyium tarang pamajikan ora ku teu deklon pemudana di ditu protes ari urang kumaha pan urang mah can boga pamajikan urang can boga salaki pemuda tong cekcok pemuda ge sarua ansara apena kudu malam Jumat ya gorowan ka Bogor kesini kau adindaku tersayang
eta ge sarua jeung nyium 70.000 bujur monyet. Gimana sarua nah geus atuh pemuda geus geus. Baru geus atuh hayang boga ganjaran nikah heula. So, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu diangkat derajat, ibu diangkat martabat sababiyah lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hade bageur kan menjadi salah kita ulah anyar kawin hunkul. Anyar kawin masih kan heueuh geuning. Masalah kita darah-darah teh. Nepikeun ka romantis bahasa kita salah kita. Cadel-cadelnya biar kawin makin oh ya yang bebek tadi ini apa sakit apa yang eluk nah wanti salah kena ulang eluk oh jeruk salah kita ini apa pakai lo apalah ilo yang belikan 5 kilo hanya kawin so yang jeri hanya kawin musim hujan model kieu kata hanya kawin apa aya payung dua kayak aya hiji dua dari pakai ye kan belum banget sampai galengan dari itu tuh kalau polis kayak supaya ngalapung kata jelema nyarang teh ngasih kita hari pakai ye hari sorot gedung ke pamajikan labu ih bahasa lagi kumelis empis kalau kira ka bawa Allah teh kalau kira anyar kawin teh gusti nu aduh hari pas budak duduk baju salaki dah leueur di jalan tengah jalanan hari pas duduk kancingna coplok kabeh porolok teh abung kana anyar kawin eta di pamajikan bahasana ge dicadel-cadel kancing maksud nama kancing locot kancing kan ada anyar kawin cadel jadi ini kan kalau mau ngomong si hane kasalah kita pasok anakan ayatnya nih dari ayam bebek mesra-mesra lembang koro-koro kata nggak poin ini mau ngawinkan budaknya kurang dionang salah kikin pemajikan nggak mundengkeun lembang deh salah kiki harus 15 meter pemajikan bingung gak yang nanya kutatan nggak lucu di payung ikut karaoke sana Allah kok karaoke gimana tukang ojek rorakan berjauh itu patut kesalahan kita belum ke pemadikan lampu papana lampu jadi dia tuh salahin bukan siap terhelu aja terus semoga anak begitu pak bahasa tadi rumahnya hanya kawin serba lagi hayang dahar teh kadapur ge nu tinggal cara lek mana lu lek mana dapur lepat tong kadapur bu acep bu asup jadi bu acep pios dianjuran kang kamal dengan deh kang kamal dianjuran kejo dibawa kang kamal salaki hayang sayur asam kang mawakeun samangkok hayang sambal kang remoskeun hayang pedak kang maiskeun hayang japu kang beuleumkeun hayang peuteui kang mesekankeun anyar kawin mah tapi kun kakak kobok teh bawa kakak jeung sabetna anyar kawin 10 bulan satahun aya keneh teu bon mimiti nu leungit teh kokobok cek salakina mama nah kemana pokoknya mama itu datang pokok baik kalau pengantin hanya lapor ke karena copot ya Allah ya kata salah kita bikin kata ibu patut mata ibu sing hade kan janten carok ke bapak kalau gaduh bojo siga tidak balidah pak yo ditarik harayak muka pemajikan tidak tidak balidah kurang lah sing siga Nabi Muhammad bener teh bu yuk manungkul ke pemajikan siapa tengekeun bakal sing siga Khadijah jadi pemajikan ari salah kira siga Abu Jahal cantainya keruk atuh lamun pemajikan hayang siga Khadijah urang ge carokena sing sapertikeun Kanjeng Nabi Muhammad oh sing hade ulah sok nepikeun kangancan ka pemajikan mama hari kamu kapan sih sayangnya sama papa?
introspeksi diri urang iraha sayang ke pamajikan ulah ka pamajikan we nuntut mama dengekeun baru mah ieu kasalaki teh nyebutna ge papi adi maneh ngan hayu we bapak sia sok sia tidukan kalau teu nyebut papi cake ku aing eta pamajikan dari ancam juga gitu sing hade sok sing hade we da saing mah kumaha pikiranna restu pikiranna heran ka hilirna ge pikiranna kiruh ka hilirna tadi nasamutan ieu pemikir sampah tadi tuh jadi banyak sampah urang ka pamajikan pemakaman-mancam aya disayang-sayang ku pamajikan ari urang teh sayang ka pamajikan maka diajar bangeur teh lalaki heula make pamajikan utur an imam lalaki teh bener teh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa lalaki teh pemimpin keur pamajikanana lamun lalaki pamajikan aya bangeur ka salaki minimal salaki ge kudu bangeur ka pamajikan sok ajaran di isukan pamajikan balik ngarame bapak geus jamna golodong nyadiakeun cai haneut menang haneut ingat teh kut pamajikan datang si akang teh wios mama ulah ka bumi keun tembok dina golodong ku papa kurang dibakar gaya kali-kali mandian pamajikan golodong senglok kuncai kade kong nalik deui jika cilik konge pamajikan berarti mah kurang salakina gosokan awak beres digosokan langsung bapak nyokot anu antosan mamasak endap bapak bade nyanak anu rek naon bapakna nyokot anu rek ngagaringkeun awak maneh seret digaringkeun kurang garing cenah bapakna ampih sia bakal kana kompor kan garing yang bulu-bulu bawa kaimah nenek bawa kaimah bapana nyokot aisan cicing mama hilang bara atuh mama umal poe ais keun aya nama atuh balik-balik aramen bapak urang ais cokot aisan tah pamajikan kali-kali ais tina golodong nanti datang kaimah hate tah salaki ka pamajikan pernah ibu dikitu-kitu ku salaki ajaran itu kan bapak depan bapak bangeur ka pamajikan insya Allah pamajikan tanpa dionang bakal bangeur ka salaki bener bu cek pamajikan ya Allah jam 11 lebih jam 10 lebih 18 menit salaki aing teh keur kuli mancul di sawah pacul keur ulang-ulangan betokkeun pacul meureun candaan beuteungna lapareun sok sieun tueuh nu ngancuran ayeuna mah rek diancuran ku urang anjuran salaki kudu jadi pamajikan eta bobokon badak teh geuningan dipanggul dina sirah kejona teh kejo ruskin teh bobokon aya raskin aya ruskin sanggup teh dua ruskin terus miskin raskin mah leuheung aya harapan beunghar da miskin karek rusnas kejo ruskin budak tilu milu kabeh nu hiji dipunduk dina punduk nu kadua diais anapeun ujang nu katilu dicelek deukeutkeun celek katuhu beberpisanna ku haseumeun leungeun katuhu ngajingjing bokem jerokna teh sayur keleuwih kumplang kangkong keleuwih nama karisikeun wungkul tilu siki caina we wungkul di jero leungeun kenca ngajingjing teh kokoneng naik ka luhur jam tangan koneng ku luhur buntu ke ka bawah koneng iri dengan jalan salaki ka sawah dina gawengan salaki keur ulang-ulangan kuli majul di sawah keuceuk gegerewekan gawengan jauh ibu malamare sareng galengan jauh mah kitu aya naon ingat lirik heula damel sakada naon urang berjamaah heula berjamaah naon dina galengan nah lain di masjid lain sholat naon atuh nyatur salaki ibu keur kuli majul kucrut nyampeurkeun kana galengan jeung ibu teh vios bapana ulah kokok beterah babanyu dageningan meuli pahili mana jempol mana gampaleungeun mana cokor mana koran kacul akan kuku yang pinuh beuleutakeun aya nama kumamah urang kuapan teu dihuapan lalaki keur kuli majul gininya
copot piring duralek segede ku haka siuk kejo dina boko ku senok tembok tapi tak ulur tagalangan ku kejo copot sayur keluwi pucak papana salana lah kode kahiji salana lah kode kedua arah teresi beheun ibu ngahuapanan ku tadi teh tong ku senok sanggup tapi ku senok emot batur salaki ka pamajikan insya Allah kan ku dionang pamajikan ge bakal batur dan menjadi salah terus kedua. Nah, ladang buludan, ladang peringatan maulid Nabi minimal urang biasa turutan akhlak nak Kangjeng Nabi. Akhlak naon hari Kangjeng Nabi? Mun urang rek dikuat akhlak Nabi dina berjanji sesakedik dina debat apalah tak sok tingalikeun akhlak Rasul moal halus ketika subuh keur eta mah bagian ajengan setempat. Di Mamang Lila. Bener ka kita ge. Paling lila mah ajengan setempat ngamiluan. Mata ibu ngaji mah kudu naraek ke mingguan. Ke ibu teh mingguan mah tara aya seurian. Seurian sorangan. Begitu kan mingguan mah dapet ge sarua ari ke mingguan mah tara aya ngalaku. Pas ngedan. Mingguan bapak-bapak di masjid kolom Jumat kudu bari nyanyi. Beuleur mah masjid. Mata kita bote ngaji di bawah serius mah bapak paleureum jelema teh. Ngalikeun teh eta api-api nu hiji standar hiji cokorna nyambungnya sabelah. Nu hiji deui standar 2 bari nang kubur. Nuatil mah api-api nu katilu. Kabeh tokok standarna. Yang saya we nanti hak masjid. Panyatai kuku muntir si horas si lama-lama. Panyatai kumpulkeun pikir sing hore ngaos pungi ayeuna mah nepi ka hartos cenah nyerep kana sableh sami. Bisa apa bawain elmu nyerep kana sableh mah hadir. Ya kemana jadi bawa serius mareureum Pak. Sok aya dia lamun ngaji na usurian mah balik. Rame. Pasti ka ayeuna mah nu payu teh nu aya surian karek payu. Ya kumaha dasar geus kana itu kan. Tapi ku abdi mah pernah Pak di orang ka Gunung Halu anyar keneh tah. Dan sabulannya lain acara mulu dan acara nikahan itu mah ku hajang seuri nu meunang dengan di ulam cenah pami aya waktos wengi Senen di Gunung Halu Kampung Cicurug Desa Sirnajaya engke acara naon nikahan tapi cenah di ditu mah sanes naos engke ngonan naon ari si lain di ditu mah cenah ngaji mah geus palinter alhamdulillah atuh engke naon atuh cenah hayang sina sareuri we keblok juga bahkan abi na panggung bebas Pak amana we karot kepentingan nyalengir tadi ditanya gitu jadi jelema aya mah geus karena itu Pak kepayu anu geus useulian teh geus we cenah lah ngaji useulian mah mingguan tah kana ibu nu penting mah mingguan nu penting mah mata ibu sok aya pangawasan di dia sumpingan aya mingguan di dia malu naon hah. Kalau benar, ada mingguan malam Jumat. Malam Jumat, malam mingguan Jumatan. Berikutnya sarua atau jauh kembali ke sarua. Itu penting derajat ngajina berarti mingguan teh ngaji saminggu sakali. Pada derajat ngaji teh rupa-rupa. Aya ngaji unggal poe yaumiyah ngaranna. Ngaji unggal penting layang ngaranna. Ngaji saminggu sakali usbuhiyah disebutna. Ngaji sabulan sakali syahriyah ngaranna. Ngaji satahun sakali bari jajan baso rajab mulut hawawiyah ngaranna. Aya jelema saumur hirup cadu ngaji goblokiyah ngaranna. Urang kantur milih rek milih aliran mana bebas rek yaumiyah unggal poe rek layang unggal penting mangga usbuhiyah saminggu sakali seharian satulan sekali mana awaliyah setahun sekali kena naon nganu penting pula termasuk golongan goblok iya mulut antara hadir raja bantara datang mingguan sumawonan sahiahannya gitu kene ya unggal putih mah mau jauh bisa berarti nu kitu mah termasuk golongan goblok iya dia mah moal aya
kacingkir ini daratan ge geus keluar tina kategori eta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah matak di mana make minggu tadinya. Kurang wayahna ngaji nu paling penting mah ngaji mingguan. Paling penting eta tah ngaji pangaosan mingguan. Sok dikitu dikaler di mana wae sumpingan ku jeung ta eta nu kudu mata urang mah. Hari abdi melirawasada ibu aya hidup jaga ninggeto aya kapapaitan moal hajar yang parawasada mah. Tetep we ajengan nu deukeut bener teh. Bakal panggilan diketokan aya nu kamawatan nu deukeut we. Moal palurah deui moal punten-punten nya. Moal menang palurah tetep we ajengan deukeut nu digawe laras teh lu. Jam 2 jam 3 eta ajengan karek datang balik ngaji di Surade jauh-jauh jam 3 geus ketro. Assalamualaikum. Naon sih teh mah? Pangapunten cenah ajengan pangumungkeun manilah ngandurkeun. Masih milah naon? Manilah ngandurkeun tidak kumungkeun we geus sorangan cenah sok salah abdi mah. Da bener teh abdi mah aya nu kusi kasalahan pangumungkeun. Geus teu biasa beunang keur ngaberak we almarhum. Muga-muga dihampura dosana ku Allah. Amin. Almarhum Bapak Misbami teh pernah keur ngaberak. Tapi aya di imah abdi tengah denge we da DKS geus aya nyaho. Kumita sih ngantunkeun. Berombong teh ka masjid ngomongkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kersana kumita sih parantos ngantunkeun. Ulang kabeh oge. Hari Suganda alhamdulillah teh raskin datang. Keren kumita sih ngantunkeun. Eta mah kisah nyata asli eta mah wani dibuktikan tarawasana nang geus maot eta mah almarhum ge guana ge mudah-mudahan dihampura sana ku Allah amin amin. Teu biasa mah kitu kita umumkeun ku sorangan atuh mung saeuna sok salah umumkeun ku ajengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kersana manila parantos ngantungkeun can beres umumkeun geus perempeng nu neang pemuda ajengan pangawakeun kompas pangawakeun di makam tigali berempeng ajengan lumpat ka makam beujeu ngagali kuburan beres diukur sang anggeus kompas nanya geus nampok geus neang deui ti imah ajengan mayit hareudangeun hayang dimandian berempeng anu diput ka imah kamandian mayit beres kamandian mayit tuluy dibungkus eta mayit beres dibungkus tuluy disolatan saha nu nyolatan anak ngaharewos ajengan pamimpinkeun cenah salatna ku ajengan mimpin salat geus mimpin salat ajengan wayahna we pangkurepkeun ajengan ngurepkeun sugan geus anggeus ketika ngurepkeun ngaharewos teh ajengan hayang pangkalkinkeun tilu balik ajengan kalkin tilu balik beres kalkin ngaharewos teh ajengan wayahna cenah 7 poe 7 peuting hayang pamimpinkeun tahlil dengekeun ku ibu ku bapak ajengan mati mimiti ngumumkeun tuluy ngukur ngamandian nyolatan ngurepkeun nalkinkeun mimpin tahlil kabeh diborong ku ajengan bener teh ningan we 7 ibu eta nu kamaotan buka warisan datang aja ka ajengan mah aya ajengan ngaliwat ke sok ganeng-ganeng aya ustaz ngaliwat sok main ka samping aya teh kitu ya Allah di dieu moal itu abdi teh teu kira padahal buruh nanti ya Allah buruh ngamandian bayi teh teu kira samping urut baju urut tejo saratan amplop 50.000 mata tapi mana tika kiwari kapok hayang ngamandian di mayit aslina lain kalau ahlinya na kapok teh kalau ahlinya mah geus kadugi payah kudu kamari mah dicepret ku mayit tapi tuh mata kapokkeun ngamandian mayit ieu tah beras leungeunna teh jeung sukuna teh dilempengkeun ku dekna ngabahug leungeunna set kai sareng pilih segala nampili si orang beras tanya hari tengah ini kapok ngamandian mayit embung kita kain hayu orang dibakan di mayit sing embung ngamak embung kapok kadang diberi amplop lain masalah amplop kita kamari ke nampili kai mayitnya padahal mayit teh heuras gitu Gusti nu agung teh kadang-kadang urang sok hiji jelema di mana boga acara kawinan punten gaduh ieu mah lain boga hajat si kami mah ajengan bener teh sok nu boga hajat teungeunna tumpang kaki coba dina kursi narimaan amplop ari ajengan MC ajengan ingat teh eueuh nu nyerenkeun harewos ajengan
narima ajengan sakantanan jeung nampikna ajengan narima. Neng akad nikah ajengan bil barakah khutbah nikah pamacakeun ku ajengan ajengan khutbah nikah. Beres khutbah nikah luakil ajengan saksi ajengan jadi saksi. Beres akad nikah bil barakah ajengan doa tutup ku ajengan doa tutup diborong ku ajengan. Gede itu jasana. Poe penting pangan teh rapi ka kamar. Oh sok ngarajak karena kajian. Jujur dia sok ngarajak karena. Mana mah hayang geunah nawung. Atuh tawar gatra. Jangan. Tapi pada malam pertama pemandangan salira dari ngintip mah. Cek ayeuna ada jor riweuh kayak gitu karena nama ibu nangiyu kurang sadayana hormati ajengan setempat hari abdi madangkur saliwat mataku paling penting mah pangaosan mihon. Nah bu eta mah bahasan bagian ajengan setempat masalah akhlak Nabi Muhammad abdi merek hiji we heulaan ieu akhlak Kangjeng Rasul anu ku urang patut ditiru pantes ku urang dicontoh. Kangjeng Rasul termasuk jalmi anu selalu eling pikir ka Gusti Allah wa qalbuhu lam yanam. Qalbu Kangjeng Rasul teu pernah sare sok sanajan soca Kangjeng Rasul nunutan. Rasulna teu oleh eling ka Gusti Allah ari urang eling wae ka Allah hatta nabi loba teu eling. Loba teu eling. Teu ana dingat sugan di dunia terek salilahna ieu hirup sugan teh moal-moal ciri di jelema teu eling. Mata ku Rasul diingatkan jelema teu eling kudu dielingan ke Rasul kiamal di dunia kakaan kata isu abadan tong kamalina anteuing anjeun hirup di alam dunia rek berbuat di alam dunia seolah-olah anjeun rek hirup salilahna ngan oma titip Kangjeng Rasul wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu godan. Anjeun kudu daek beramal keur bawageun ka akhirat seolah-olah anjeun rek maot poe isukan. Bu kurang maralamat mah. Ibu pada maut moal iraha pada ibu tipayun abdi dipengker antara napi diwihkeun abdi dipengker ibu tipayun terserah kira hawa yang anu jelas kurang bakal mah maut makan titip jeung nabi sok diajar lobakeun mah bawaeun maut ulah lobakeun teh tinggalkeun. Dari masalah kenal keuneun mah urang geus kudu di bejaan alam puter kabeh oke. So, urang kumpul kabeh ieu teh tinggal keuneun bener teu? Ibu emut apa Pak Soeharto teu? Saha Soeharto teh? Aki abdi mantan presiden Indonesia. 32 tahun beliau memimpin Indonesia, Jenderal bintang 7 dilanjut di obatieun. Beunghar luar biasa. Kata ngapung di juru Bro Imanto malah yang di tengah imah siap bikin si Jamrok di kolong lubang keluar ya kuhang angin. Beunghar maot Soeharto baheula cicing di istana pas geus maot ngajepat di astana. Istana nu badak di sana teu kakuburan. Kebon sawit ku kaciran pisan seueuna di Bandung kakuburan. Harta ku di ditu ku di sana kakuburan. Urang naon rek dibawa kakuburan. Hadena Bapak Soeharto pernah ngalakukeun seueur amal sae kacana kakuburan. Tah urang ge ibu naon atuh rek dibawa geus maot. Naon bawaeun urang kadang-kadang abdi mah sok mikir. Ibu bangun balik ngaji jam 1 jam 2 datang ka imah. Nepi teh ka imah abdi. Bukakeun tawang pandok ge diuk dina kursi capek abdi balik ngaji jauh di Cidaun. Tuluy abdi teh nginum heula da haus ibu balik ngaji teh. Da aya cai kamarangan. Mananya abdi ieu cai teh. Anu kana teh bagian kopi meureun. Ya Allah, karo kana beres teh nginum abdi teh jadi ka kamar. Ren kana lomari ceuk teh Gusti ieu lomari teh meulina teh belaan ajung ka hutan titik di olimpik hargana teh mahal ieu teh tinggalkeuneun beureum geus maot mah moal dibawa bener teh aya di dieu nu maot ka lomari heueuh
Kamari kena usul corona di Lomarian. Sadere kitu Lomarian. Dengan tadi bukakeun lomari di jalan aya baju. Gusti ieu baju ti teh mararaha ti Ananda, ti Ria Busana, ti Sansui menang meuli ti Trendy. Aduh, geus maot mah ieu teh meureunnan moal dibawa ki teh tinggal keun rek kana kasur, kana lispan, kana spring bed Gusti cing teh ieu teh mahal, golina teh Alta spring bed. Belaan di Itali cing teh kana oge kan itu. Ieu teh Gusti pas maot mah ieu teh meureun moal dibawa tinggalkeun. Saya tinggal luhur kasur aya nu ngarengkol. Gusti cing teh si polom meureun tinggalkeun. Gini di dapur rek kana kulkas rek kana magicom rek kana kompor gas rek kana rice cooker kabeh ieu teh tinggalkeun. Rek kana motor tinggalkeun ahulung we abdi teh gini di kaluar diu dina golodog. Kamarna di mah aya golodongan. Tuluy abdi teh nanya saha nya nanya sorangan da ku batur. Oh jantuan aya saha atuh nya kasorangan we nanya sorangan. Wan. Uy. Hari maneh maot moal. Leuwih atuh nya teh. Rek meureun. Hari itu kumaha? Lain eta nu di imah kabeh rek dibawa moal. Mikir cintanya kasur moal dibawa pamajikan penting kawin deui tuluy ayeuna ieu meunang hese beleke ti urang teh harta pakaya teh yakin moal dibawa cinta moal kabeh ge moal dibawa cenah ari moal dibawa mah kurukeun atuh cenah arahinit kitu lah keur urang lamun kabeh moal dibawa bisa moal kabawa tah eta harta bana teh sakitu pohara teh bisa dicana moal bisa, kumaha carana? Gitu saya. Urang boga harta hayang kabawa maot. Cina aridit diheula kok. Boga sawah lega, wakapkeun tah rek main mata sama sawah ti abdi sawah rek. Tong kabeh we hayang daang. Dikeun kabeh budak pamangsa dieueuh kan. Butuh naon di masjid? Butuh keramik 100. Beresna. Tong nanyakeun keramik saberesna. Di akang sajukupna. Kenang kadang-kadang aya nu kitu teh aya an sareku hiji jelemana hiji nanti geus maot deui hese betungtungna mah nya aya ka mudah-mudahan di deui araya kana itu jadi keur naon anu kurang dibanggakeun ibu harta aya harta bana ku urang rek dibanggakeun da dibanggakeun tetep moal kabawa maot terus sok aya ibu-ibu nu lege kitu sok aya teh abdi mah jelema burhan omporong 500 gram genje sabelah ketika detek lumpang nanti lamun teh mah ieu emas dijual jawaban di peser euy mah Gusti bakal turun ada kieu ya Allah ya Rabbana punten euceuk da beunghar oge moal dibawa maot emas perhiasan mah ieu mah abdi yang terakhir boga dongeng eta mah percaya syukur teu kajeunna dongeng dongeng mas 70% bohong 30% wadul abdi di onang naon ibu ka Bandung ari pas dina pangaosan aya ibu-ibu gelis luar biasa cantik bahenol boga budak ngan teu boga salaki rana berenang Gusti awak bodas bari jangku irung maju apa kana mah bogoh we aja aya kali itu mah bogoh ari pas kali ngaji budakna neang ustaz kata ustaz naon tingkane mamah ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun awewe nu geulis kata itu mah balik ngaji teuing karacunan naon sing teh disebut karacunan kejo da loba ngadaang kejo tapi teu mararawa sing goreng beureun ngadaang sate jeung tutusukna eta pamain awewe nu geulis sing teh ngajepat kitu mah Gusti bener sing teh inung maneh teh berarti geus beak mangsana geus nepi ka dieu waktuna ayeuna dipulut kuno rahayu eventa kuno kawasa geus beres beureun kulina di alam dunia kumaha kenapa ustaz tong diceuli-ceurikan da geus waktuna pae mah balik deui teh tuluy kumaha laanan kita bajuna laanan cenah ustaz gunting kita keuretan maknya di gunting kita 5 juta baju si mamah teh menang boina ge di Spanyol
kita ngomongkeun harga saya teh mah teu tahu harga geus naek mah diteu baju nanti ibu biar pejat di pepejet apa yang awewe geus bilaan bajuna nang harap bengkak sugaan gitu dah di mana apa yang ngumpul ayo banyak hari mana mah ustada kan abi ngabayangkeun gitu ngabayang tuluy kumaha ustad ari ieu cenah mamah teh pan make alina teh mahal lain alina sih pan kesayangan mama kesayangan naon lain alina geulangna laan tuluy kumaha geus dimandian bungkus ayeuna di bajuan bajuna nu mangga cenah ustad nu 5 juta tong pikiran nu 5 juta kuboe rek kuboe sok dan beunghar aya teh nu make baju levis pas teh kuboe pak dibungkus kuboe pas dibungkus kuboe soro deui ajeuna nyosor wae sabukan sabukna nu menang meuli ti India ya 2,5 juta lain nu eta sih teh nyieun ka ustadah nyieun sabuk buatan DKM ditetekan boe di lempeng di papanjang bunteut nu disebut kali pocong kali manjung teh geus tepakeun ibu palemah matar dengan molotot we kaluhur ieu teh cing teh naon man molotot wae ari maneh pokoh lain kita dari pokoheun kalau wae itu sieun kita di kolong wae kudu pae tapi di kolong ku ibu ge kudu hirup teu ngomong mah sieun ngomong kudu pae tutupan temen kacamata nu meunang meuli ti Australia lain cing teh tidak KM yang khusus mana ku kapas tutupan mata na ku kacamata buatan DKM kapas disebutna beungkeut minyakan tong make minyak Bulgari singgalah mahal 5 juta minta ka DKM geus paeh mah air mata duyung kotrotan ku minyak seungit air mata duyung naon anu dibawa naon anu dibantun karge nu dibawa budakna jeuri hartana loba tetep pas maut mah eueuh hargaan badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa naon anu rek dibawa kurang rek dibanggakeun coba hadirin kaum muslimin rahimakumullah ningan geus maot di kuburan anak oge hanya sebabar tangan hanya selaput badan ayah ibu di dia jelema beunghar luar biasa pas maot kuburan hayang salapan ka 7 aya da abdi mah DKM jelema beunghar bapak abdi mah loba sawahna loba kebonna punten we kuburanna hayang sagede lapang futsal anger saawatkeun da abdi mah ajengan ieu mah bapak mah jelema miskin tolongkeun we sungguhna sapeula sakabeh ge sarua rek miskin rek beunghar kabeh teu aya perbedaan di hadapan Gusti Allah harta bana pakaian naon anu ku urang rek dibawa biasa nu tadi dasok ayeuna tina ararit harta bana urang tina kiheula sedekahkeun infakkeun jariyahkeun dina ngalaksanakeun kasaean tah ibu urang diajar urang teh ngumpul-ngumpul teh ulah ngumpul-ngumpul tinggal geuneun wae nya tapi kita hari teh ibu kapikir ketika tiwari keur diajar ieu teh lobakeun teh hayang ngalobakeun bawaeun tapi kita dua paling lagi teh hayang loba bawaeun teh amal maksudna teh kitu hayang loba bawaeun da keur naon loba ge ari tinggalkeun mah jeruk 2 piring cing tinggalkeun bolu sapiring tinggalkeun sate tinggalkeun teu hayang Pak tetep we urang mah hayang teh loba kalau tak ibu ge hayang loba mah bawaeun bener tah mantap parawak hayang loba bawaeun da lain wadah duit eta lain si hayang nyaho mah bisi aya ranginang sesa aya jauh sesa padahal terus kok nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah jadi intina daripada perayaan Maulid Nabi mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa nyana hikmah dina lahirna Kangjeng Nabi Muhammad minimal urang sing tiasa niru kana akhlak jejak perjuangan Kangjeng Rasul minimal atuh nu janten bojo sing sae kanu janten
karaoke kurang oke janten karaoke minimal biasa hormat kan janten bojo kurang hadirin masyarul jamaah rahimakumullah rugi namung sakitu anu biasa kasangakeun baresna taufik ya Allah atuh lepat yakin kaluar tina kabodohan disimpuri khutmah sofa wa da'ma qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.